cicing beki keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cek majikanna masyaallah panarita teh menang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 pakai beli mobil kijang panarita kan aya 250 deui panarita pakai usaha usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikanna nu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jahe sia ye terus gede hate geus ulah dipikiran lah aja urang bakal pararai ya turun geus bae ka geus ati ditu nameureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikanna ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye kudu kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nah naon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah atuh kula balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jangan lulus satu lulus sia eta kos kitu tah ieu babadi taqwa waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kahareup moal aya kasieun nu ka tukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakon keur ngora aing masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana mah aing rada deres ge ka belah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom sagala aya golek baheula mah panda sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing ka belah dieuna we aing geus eureunnan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti Bismillahirrahmanirrahim Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam imma lamun fihi gomununiin asyartiya fimma al-mazidah
ikut tetap ing dalam lapad imma utawi ngaidghamkeun nun in asyartiyah ing dalam ma al mazidah lamun yatian lakum tegat temenan ing sira kabeh rusulun apa pirang-pirang utusan minkum kang tetap saking sira kabeh yakusuna kami pada meritakan ya Rasul kabeh alaikum ing atas sira kabeh ayati sake ayat insu pamanita kumagaw tesa pamani kungarang saya mana syirka ing syirik wa aslahalan matutakan yaman amalawi ngamaleman fala khaufun alaihim maka orang na utawadi ku tetap ingat zaman walau yazanun narana utaiman iku prihatin yaman kabeh ila akhirating dalam akhirat walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina kazzabu lan wadai wong akeh kang padha ngagorokeun ya ladzina kabeh bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung wastakbaru lan pada salah rombong ya ladzina kabeh takbaru tegas rombong ya ladzina kabeh ana saking ayatina falam yuminu biha maka orang iman kan ya ladzina kabeh biha kalawan ayati biagalawan ayatina ulaika gutai manggono alladzina ashabun nari kupirang kangan duane neraka ya ulaika fiha ing dalam nar khalidun iku kang langgeng kabeh mimiti Gusti Allah nyaritakeun kabutuhan jang para keturunan Adam sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas begitu panjangna kemudian taklif pemerdi parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah sabada taklif bakal ditempuh cek Gusti Allah kabutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing di Jepang kebutuhanana kitu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gu nyana aya ku aing
kurang kumaha deui datang ka kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa ya ya kabeh tahu deui si ayu naik seetik baheula maya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segala Al-Haji segala kitu Al-Puket macam-macam geus BHS segala tamer kuarima dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sepeda goes datang ke motor sepeda datang ka hiyo sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke macam-macam aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nangtung heula di bandara jeung Gus Dur duaan urang Jepang waduh keur mujuh da nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya nate apa itu mobil gitu Daihatsu oh memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang na kana Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir jan keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan geus naik mobil gua motor Yamaha Jepang cek jan aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh teu kebal Kawasaki Jepang cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang tidak ada yang tidak kencang kendaraan kencang semua bagus cek Gus Dur beres turun datang ka naik taksi ya taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus ele aing payung aja cek Gus Dur bareng turun cek di tempat anu dimaksud harga cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur sial eleh sia ku aing cek Gus Dur bayar ku sia tah mobil Jepang aduh eleh jada terlalu mahal ceknya aduh jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir ceknya ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya laporkan ke sana Jepang terlalu cepat elehna Gus Dur mah menang bae sial Allah hari Masya Allah nah ieu kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia
maka ku aing ditaklif tita ibadah da kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha ayo sapoe sapeting salat sia kai malah lamun keur beberangkatan nu opat jadi 2 zuhur perkecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zalah wali songo ge diperkecil tidak salat loba nu zalah teu salat blon masyaallah awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyohet nyonte lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah ayo sia nongtot bol bisa ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah geus sakitu doang cukup surga masyaallah hampang jasa ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah tas dohorna salat sunah qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol aning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikin ke jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkan karesep dunia ninggalkan karesep jeung makhluk ninggalkan nafsu jeung setan nyanda cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis naon ngaranna naon ngaranna lain metik otomatis teh otomatis tah tuh itu boga hese saya ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu saya kan jadi kumaha ge ai metik mah kapan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ge moal bisa dia teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya emang orang sadar datang kadinya hirup teh eta enggak saya datang kadinya mercy nyaho ngaran doang mun urang mah teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diajukeun ka mercy nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos urang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae sakeun ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh pan turun deui kaget tuan
Ini taklif ya. Ayo cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pakai kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kai ayo nah jang nyampikeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir Rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mentek nyana embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umatku lagi bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka dituna jadi raudhah jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan woi ka dituna disarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh manae jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus tuh sabaraha tahun mas antren aya cenah bangsa 12 3 can sakumaha namun sabaraha tahun bahasa antrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha mas antren tileleutik cenah kula mah mas antren teh memeh lahir geus mas antren nah ieu parah ieu mah budak ieu parah ieu teh eta kareh mah kumaha kitu hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas dah Masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu nu sagala sholawat sagala tek-tek beungeut eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku jangan sia ka ditu bae aing ka dieu emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa
aya deui nu ngondang menang 2 peuting ka 3 peuting nu susah aing bagian aing nu susah tuh kamari ge nu susah gede berkat sia ka ditu nu sugih tolong pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas mah moal aya kos kitu moal deuk kumaha teu kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibereku diberena komo teu dibere ngomong malulu kata kiai lamun anu kos kitu gantung tambah kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna itu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadanyana tiis mentek permut jelema nu ngondang ge naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos itu eta kiai nu kos itu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pa geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair dibere ku aing teh geus tambahan deui ka dina kulu washabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sulah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari immain sertia mazaida digomkeun imma maksudna untuk nguatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjen kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjen yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha tetalar anu sabaraha nu penting Yunus rasul ai di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah teh nyahonya nada ai Ibrahim rasul nu kasabaraha teh nyawa nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing asa ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta kos siapa itu nyaho lanjutan anak aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing
tapi itu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sih ya Ibrahim anak dah burung kugus ya atau ngaji nundutan bakos gitu ngaji nundutan bakos gitu Masya Allah nu bener sih coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak siapa aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh gak salah gos itu gak ada yang ngaji teh nah Isa Rasul terus namun ditanya Musa Rasul Harun Rasul nyaho tanya anak kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba di Kangjeng Nabi Adam datang ke Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuhkeun coba tartib hiji Nabi Adam 2 Nabi Musa 3 Nabi Idris 4 Nabi Harun 5 Nabi Sulaiman 6 Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus seueuh sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aki-aki mah geus seueuh kabisa nya poho malah mah nya ngawurukan incuna gade wagi dipagahan hiji Nabi Adam 2 Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge nah turutan akinya ulah datang ka diturutan 2 Nabi Lut 3 Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu aku lain deui aki-aki blon nyana pede bae di ngaurukan incu immayatianakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang karanjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun karanjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teh nyaritakeun di dia dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yaqussuna ayati Kangjeng Nabi Idris ceritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam terus turun ka belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula terus zaman Kangjeng Nabi Musa terus ka belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Guzah nu kuari keur di perangan tah jalur Gaza Guzah urang DJ Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh kanehanana urang Palestina Arab Irak Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir bahasa Arab komo Iran mah Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae ciples kos orang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina beda Arab Palestina Israel Mesir beda lain deui tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis kos orang Mekah bae lisan Imam Syafi'i mantaknya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina hafal Injil nya nama nyaho nya nama yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh
Ki bengkok ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran teu kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain lalagaan bantah mah teh. Hese nyaritakeunana. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kanjeng Nabi amprok jeung Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kanjeng Nabi na. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kanjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ghazali. Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawakkau biha wa a'udzu biha wa a'udzu biha wa tepat panjang amat." Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku ulama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejen mah watuh. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kanjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Nerembel sarua. Kakak ira ka dieu. Ka dieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk, haju naik mobil mogok di jalan, aya kempes setik di hadean neangan si Elai hese. Haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula. Haju kadang ka dieu teh cek kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat ceun. Nikmat ngobrol jeung Neng teh nikmat. Oh gitu, ai sumur pareum teh di mana ka sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae, aya tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Ai geus atuh. Ai kitu baca Kanjeng Nabi Musa geus hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa dikeun di Bogozal. Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge uraian Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kanjeng Nabi dina sejarah Kanjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah. Berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhidkeun sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kanjeng Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya sholat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka saha jelema anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikat berarti pembawaan Kanjeng Nabi nu dibawa ku Kanjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah
etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah pamanya tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung ngauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal amalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok trokeun ieu budak ieu tok trokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak deuk aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasien aisieun mah kaharep lamun urang dek berangkat jam 11 peting dek ka mana sia dek ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti sieun tah ini diga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang-katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna cicing beki keur nyaritakeun masyaallah kunaon cek majikanna masyaallah panarita teh meunang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai meuli mobil kijang panarita jo kan aya 250 deui panarita pakai usaha ajo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil bea ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebal hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahar hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah dipikiran lah urang bakal pararahi ya turun geus bae ka geus ati ditu namere nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja gitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula balik kakak ulah milu kan jadi kios gitu atuh ye kudu kumaha deh tuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nanaon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kudu balik anteur aing ka Sukabumi
Ka mana? Ka Sukabumi ka ditu. Endek naon beli telu aing. Jang lulus satu, lulus sia. Eta kos kitu tah. Ieu, babadi taqwa wasla. Cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kaharep moal aya kasieun, nu ka tukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masya Allah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae. Maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dieu be barang geus kawin boga anak teh tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh. Lama jaya lenom segala aya golek baheula mah panda segala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing. Kabelah dieuna be aing geus eureunan ge. Nu mantakeun kunaon emang ka atuh pan eueuh deui jang judina beak. Oh jadi lain tobat. Tuh tobat ngan bareng jeung eueuh. Manya tobat ku situ ka, ulah loba omong sia atuh. Geus ieu mah tobat teh kakak ieu. Geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos kitu raradutan azan aing hirup bener kakarak aya we sataun mah sedengkeun ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres teh asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus tah nu enggeus eta hazan ngaran lamun uncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut kana dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya azan artinya kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah ieu fala khaufun alaihim wala hum sana sorga berarti Masya Allah iya tah yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunahkeun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV sia praktekeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teu berat salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP meuli kakulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP pohara jas kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga siar kalau ngalamun goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat yakusuna alaikum hayati taruhlah tamaka keurian ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaat ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat itu kene radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna atuh ke tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilok nyilip aing nyilip kan nyilip dina naon sih Ambon orang Ambon hari deung nangkep aing teu puguh teu garu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup jadi jam nutupna kumaha atuh anting pemaji geus beak kabeh anting segala derorodan ku aing geus beak kabeh atuh deuk nang balicetan bari ngaji bae cek nya
sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji dulu tuh di tangga Ambon emang ngaji nyilip nah ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya karim. Tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya tita iman ka Allah edahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah kan teh mantak takhlaqu bi akhlaqillah nyeun akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat ku ari mah Allah mah terus bae wayang ngairupan wayang ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syarat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku ki tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah semua ulah beli nyako nah iya walladzina kazzabu jelema anu ngadohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kita nauhkeun ka Gusti Allah edahan syirik madahanan endahan nyembah ka patung ka batu endahan nyembah ka makhluk bila dina nyembah teh ka jabatan jeung dunia wasakbar sombongnya anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman ngata ulaika ashabun nar jelema eta bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana oh eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibelum di sate na'udzubillah min zalik wari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus sebelah dia kafir kuarina nu menjulang nyenan hotel menjulang nyenan pabrik di urang nu bogana kafir teu percaya nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae teu percaya nah ieu bakal jadi penghuni neraka inden nyana di nerakana hum fiha khalidun selain anu tatadina syirik dan sakadar madahanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe-sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus goreng sangu make endog di sial kaambeu kitu kurang seungit jasa Masya Allah aju ngarokok mending lamun sararugi mah deui di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaanana jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka Masya Allah nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna mun penyakit teh emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti penyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik penyakit tangan seukur make bodek nang tak beres ieu ge sarua di neraka
Iya mah kudu dioplam, digodok ancul-anculan. Gedekeun malaikat sununa supaya ngancul mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakalan geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorgana make peneng kos duka luar kuari di penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui. Jadi nyana kieu bae jadi kanyawan di sorga teh anu tadina asli ka sorga jeung nu tadina berangkat di neraka kanyawan. Engke ngobrol kan ieu misi ka neraka heula. Oh sebenarnya. Ini bener. Ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol. Emang ngaji mah langsung untuk ke neraka deui ngaji mah. Itu beneran ngaji. Henteu ngaji mah neuk ti paleset ge aja narik. Terus sama ngaji. Alhamdulillah hampir mengaji hampir cekeun teh. Gak ada anu narik nuhun ya sakaronek satu narikna. Aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamat bae. Ente mah ka neraka sakeuna. Sabaraha aya meureun 100 tahun mah. Paingan peneng mah gede gitu. Yes. Jadi kajawa di dia penengna. Mantak dipermasalahkeun, ditanyakeun ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, penengna terus-terusan henteu. Jadi makin hari makin ngaletikan, ke leungit seteu. Nan angel tetep. Ya Allah. Atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat. Oh, ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae geus. Nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan. Beusi nyana ka neraka. Izin kan engke. Lila, nah lilana sabaraha? Oh lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka. Kahartikan mun di neraka 10 tahun, nah ieu leungit 10 tahun. Mun di neraka 20 tahun, 20 tahun. Mun di nerakana 1000 tahun, 100 tahun. 100 tahun karak leungit. Jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka. Lamun di nerakana sapoe ka saura leungit. Ya eta mah geus nyumput teh heulanan. Ulah ka kapal ngijing jelema nya di pager kieu we lah. Habe teu kajawa aja kayak geus karak ngaca heula ya selesai. Paling gak ditanya sia ka mana lah udah lo ngomong. Aing ngilib heula. Ya Karim masyaallah. Nah iyalah. Ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah. Rasul ti golongan anjeun manusia. Ya kusulaikum ayati nu bakal ngabejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula. Timimiti urusan ketauhidan, datang ke urusan perubudian, permuamalaan, dijelaskeun ke ku Rasul kaula yakusuna alaikum ayati. Urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskeun. Teu kazamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskeun. Teu kazamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskeun. Ngan ku ari ngajelaskeun lantaran teu masantren marengkol. Mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol. Loba laporan maksudna ka kaula. Aya anu hasil menang di televisi langsung laporan ge saya mendengarkan di televisi. Terus ya daek ngadengkeun televisi atuh. Nah, ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadengkeun radio. Aya deui cenah ieu menang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas ieu mah budak. Maka di internet segala. Oh, aya deui ngadengkeun ceramah cenah kieu. Aya nu lempeng, teh ieu lolobana aya nu mengkol. Teu masantren mah mengkol bae. Sebab naon? Kabawa ku muatan-muatan di jerona. Kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona. Ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kali. Lain ngajak Allah lain. Mimitina mau hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di kamana deui atuh urang hirup. Yes, banding berteduh di pohon beringin. Aduh, mantep cak ya. Bawa ingat beringin, sok ingat eta teh
sok ingat anu di itu Bunawas ngalamun di tanggal caringin ge ngalamun nyana tanggal caringin sakieu gedena ai buana leutik macak ai waluh nu sakitu leutik tangkalna boleh amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah teh aya bade ngalamun kita sok aya ngalamun kitu tah Masya Allah ngalamun eta Bunawas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebal aya duragan buah caringin pas kahulunya na potok di deuleu tangkal buan hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede walu paeh jeung maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kaul aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikene mah nya nyarekan ka Gusti Allah adil tangkal gede aya buah leutik lamun leuk adil kuduna bade deui barangnya anak hal tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih da Bunawas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka surga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sekumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan. Tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, mau lihat aja lah. Supaya mantap, boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MOU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahan, jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakeun, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik keluar, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cepat atunya lah. Ya oke, Gus. Diperiksa deh 3 bulan can anggeus kene bae. Diperiksa deh 3 bulan ge can anggeus kene mah angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilnya ternyata penelitian nu mantap. Ini di sorga angel jeung jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya nama angel sakieu
barang diteliti di neraka pahian cepat orenganan tuh impro na aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemurung aya di dinya kabeh, bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu tak cepat yeuna ayeuna dibatalkeun pembuatan siang teh Gus Dur bisaan bae bupati atuh seri ge seri koneng nyana atuh gubernur ge seri hayang seri tapi balikannya anak sia aing berarti di jerona kepala pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dek protes kumaha ka Gus Dur berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta di ahli neraka ieu lambat biasa gara-gara lambat atuh dek lambat kumaha sapira ahli surga manu pakir nu miskin santri atuh pan santri mah kuari ge potongannya namanya kopea pan beureum lain hideung lain santri isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh nu mana bae kadang-kadang nu nya nu babaturanana santri bae hirup teh bebas dia di pondokna keneh geus jadi wali santri mah bebas hirup teh ya kabeas-beas nu saha bae disiup bae tah ieu Gus Dur hebat eta nah ieu kula inget eta tah famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna timimiti paroinna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabelah dirina kumu geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun